Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Yusuf ayat ke 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka ayyim min ayatin jeung loba pisan min ayatin tanda-tanda atau pirang-pirang tanda-tanda ayatin ayat-ayat Allah atau tina pirang-pirang tanda-tanda kekawasaan Allah di mana anu katingali ku urang tanda-tanda kekawasaan Allah teh pis samawati dina pirang-pirang langit anu berlapis-lapis nu katingali ku urang teh bintang bulan matahari eta teh mega awan jeung sajabana cai hujan nu diturunkeun di langit sadayana oge nu katingali ku urang eta teh tanda-tanda kekuasaan Allah oge seueur nu teu katingali kalebet kerajaan-kerajaan nu aya di langit saterasna di mana deui tanda-tanda kekuasaan anu katingali ku urang teh kekuasaan Allah teh wal ardi di muka bumi contohna gunung anu indah terpancang laut-laut anu hampar indah hejo bari eta biruna laut teh rasana asin saha nu nguyahanana ge sakitu legana teras terhampar ladang sawah anu sakitu hejo ngemplohna dipanen samun geus koneng eta sadayana oge anugerah ti Allah rizki ti Allah kanggo urang sadayana kalebet tanda-tanda kekuasaan Allah di dunia saterasna yamuruna eta teh yamuruna karaliwatan kumaranehanana ungah poe sadayana ge katingali ku anjeun ungah poe alaiha kana eta tanda-tanda kekuasaan Allah wahum bari itu jalma-jalma anha kana kekawasaan Allah mu'riduna ngabalieur berpaling teu hayang ningali jadi hartosna teh ningali kekawasaan Allah teh kaendahan dunia teh teu jebut masya Allah tabarakallah bengong we paling oge nyebut kikituan teu hatina kedah diucapkeun lapadna masya Allah tabarakallah tafakur binikmatina kejadian nu katingali ku urang eta teh kekawasaan Allah anu terlihat saterasna wa ma yu'minu jeung teu ariman itu jalma-jalma aksarohum kalolobaanana eta jalma-jalma teh bilahi ka Allah teu ariman illa kajaba wahum itu jalma-jalma musyrikuna musyrik ka Gusti Allah percaya kana kekuatan salian ti Allah percaya ka dukun percaya ka buli-buli percaya ka keris percaya ka batu ali jeung sajabana boga boga paniatan atau patekadan aya anu kekuatan salian ti kekuatan Allah eta musyrik kasebutna kasebatna nu kitu teh musyrik ka Allah sabab gaduh patekadan yen aya kekuatan salianti kekuatan Allah saterasna afa aminu nah anjeun ngarasa aman ata tiahum lamun tiba-tiba datang ka maranehanana gosiyatun kana ngaliputan ningker atawa ngepung min adabillah tina adab Allah tong ngarasa aman sabab urang teh keur cicing kita tiba-tiba dar aya lini arurug imah dar aya tsunami dar aya gempa atawa jeung cacagan jeung sajabana ulah ngarasa aman sabab sadayana tos dikersakeun ku Allah kudu dikir we ka Allah salalamasna bisi ke urang teu dikir ka Allah datang musibah au ta tiyahum atawa datang ka maranehna as-saata waktuna yaumil kiamah bagtatan secara tiba-tiba wahum bari itu jalma-jalma la yasuruna henteu sadar yen eta teh datang musibah jadi musibah datang teh kadang-kadang dadakan urangna keur yasuruna keur teu sadar keur lalai ka Allah
tiba-tiba datang musibah teu dikir ka Allah bilih maot kaayaan teu iman jeung teu Islam saterasna. Kul bajakeun ku anjeun Muhammad hadihi ari ieu sabili jalan kami saur Allah. Islam teh jalan kami. Ada'u sok ku anjeun seru jin jeung manusia anu aya di dunya sadayana ku Kangjeng Nabi Muhammad. Ilallahi kudu iman ka Gusti Allah. Ala basiratin anu eta dina kaislaman teh aya hujah anu jelas. Aya dalil anu jelas. Jeung sadayana ge rasional jelas. Ana arika kuring saur Kangjeng Rasul. Wamanit taba'ani jeung anu nuturkeun kuring eta teh sadayana ge Islam eta sadayana ge insyaallah aya di rahmat Allah. Wa subhanallahi jeung maha suci Allah wa ma ana jeung henteu ari abdi minal musyrikin kalebat jalma-jalma anu musyrik. Barakallahu li wa lakum. Mugia urang sadayana kalebat jalma-jalma anu mukmin, anu muhsin, anu muslim. Kalayan insyaallah dirajengkeun deui dina dinten enjing sing panjang umur sadayana bari sehat. Barakallahu li wa lakum. Mugia yang manfaatna. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.